juga ya suara aku? Oh, enggak ya? Pas-pasan juga sampai perang ini. Apa? Tapi sebenarnya kita belum merdeka. Kunaon Karena belum kita merdeka? masih dijajah oleh amang kita. Gagah batin. Dijajah naon? Ini kita masih disuruh-suruh. Kan ini tuh suruh pasang di mana? Ya suruh pasang bandir katanya. Karena besok mau ada apa gitu hajat lembur atau apa. Tapi kan aku kan anak papi banget, anak komplek nggak bisa masih. Komo deui euceuk pira ku euceuk kudu teterekelan. Ada Aiman, bantuan atuh. Nah, Nuju baru. apa hubungannya barusu sama masang? Menasa ku teu nyambung barusu jeung masang nu kieu. Ini bantuin. Nanti mamang marah. Tah geningan wis meni gagah. Sabi lulungan, Besar gotong royong. Sali lulungan, sifat pilih rojong. sabi lulungan. Persatuan tembok. Sabi lulungan. Ulang potong. Hop, Wis. hop. Meni gagah. Awal di mana amang? Dari mana, Mang? Ih, sepedana berwarna-warni. Tingali. Karena apa di mana? Itu hanya Mama Agustusan. sepeda hias. Sepeda hias. Ieu teh dinilai. Dinilai Kusaha kumaha? dinilai nak nepikeun ka ieu sepeda teh juara. Wah hebat Ih, juara keren. keren. Ieu teh ku amang dinilai na teh. Oh, di Ku amang kene. Terus anu dinilai juara na teh. saha? Ye, pokokna mah tina sabara sepedangan, amang ngumpul juara. Tuh kan, pasti dah geus yakin. Nah, Engke hadiahna ti amang-amang kesini Kela. cuma. Musimnya juga ikan hias, bukan sepeda hias. kela tong makan Apa? wasias. Nah, ini can ngarinit. Hampura teh can dipasang di bale-bale. Pusing mau di mana tuh? Balik kumaha? Mang Jimbot nggak mau ngebantuin. Ieu teh, apa dia kudu dipasang di mana? Nya di dieu. Ini kan? Aduh, nepi ka teu ngalarti aneh abang. Ye. Ieu teh di gerbang. Di gerbang begitu Tuh, hareup. kan? Jauh di gerbang. Salah deui. Matak lamun amang nitah dengekeun. Tar, maaf ya. Regepkeun. Maaf aku nggak nerima. Temen kenapa yang sekarang aku yang salah? Kan biasa mama yang salah. Nanaon oge. Aya hukum Kela alam. dalam rangka naon ieu Iya, dipasang di ini gerbang. Dalam rangka cenah. Pan ieu teh di urang teh deuk aya hajat bumi atawa hajat lembur. Kabeneran bareng jeung Agustusan. Oh, Kenapa nggak geuning. disatuin aja udah? Beda deui atuh. Ah beda apanya? Hajat bumi, hajat lembur jeung Agustusan eta mah beda deui. Ari Agustusan mah mieling nagara urang. Iya, Ari hajat lembur, hajat bumi mah eta mah urang Sunda syukuran tanda cirina syukuran teh urang Sunda teh ngayakeun hajat bumi jeung hajat lembur. Aduh. Tapi mama nggak pernah bikin Geningan. hajat. Eta mah amang mah tara dibeja-beja tuh. Kalau mah moal Arab. Hajat nyaliraeun kita Tah. mang manya. Ya, pokona ayeuna nya Apa-apa? di nararaga ieu kabeneran pan Agustusan. Leres. Eta teh mieling nagara urang. Hah, atuh da moal Arapal barudak ayeuna mah. Dek, kenapa sih orang itu suka sibuk sendiri kalau ngejelasin? Amangnya tong bari mah amang-amang ieu nya kan. alo mah kari ngisi kamerdekaan ku hal-hal anu positif. Ya kan udah ini juga. Ku hal-hal anu naon teh berprestasi. Udah prestasi Alo juga. Da kolot baheula mah teu hayang nanaon pokona mah. Hayang generasi ayeuna teh bermanfaat keur dirina, keur amangna, Leres. keur sararea eta. Keren mamang kita. Janten ieu teh di gerbang. Di gerbang. Payun. Kayak di dieu, atuh aya di dieu mah beda deui kepan aya. Tuh, Khusus. Iya, tuh kaleresan atuh ayeuna Apa? aya tamu mamang da apal teu? Apal atuh. Di Dulur mana? coklat. Mun ti Tasik. Tuh. Tuh, makanya can nyaheur cai. Aing teh tasik pokona mah tita tadi geus nungguan. Kela. Sata acan alo bade ka dapur, mamang. Kita ucapin dulu Dirgahayu Republik Indonesia. Tapi kita simpen dulu aja nih. Simpan dulu. Nih. Sok. Kudu atuh eta mah Ya. ucapkeun sok. Sebagai warga negara Indonesia yang baik. Leres. Wah. Jadi dulur coklat, kita dari tim Pojok NJP Ngubaran mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Sekali merdeka, tetap merdeka. Budaya Sunda tetap nanjur. Amin. Amin.
Nah, Mang. Ya. Udah kalau gitu, Ce, sebelum ke sana, Ya. mending Cece ikutan dulu si sindiran. Di sindiran, ih, asik. Ayeuna, Ya, sok. Kayak mun amang si sindiran nya. Oh gitu iya, nya. iya, siap, gampil lah. Nah, mana mata? Oh. Daek soteh kaci emas. Nya. Kaci situ henteu purun. Nya. Daek soteh kaneng imas. Nya. Kanu itu tetep purun. Apa kabar, dulur coklat? Tahu nggak, ada fakta yang sangat menarik. Kretek adalah warisan budaya asli Indonesia. Warisan dari leluhur kita. Jarum coklat dibuat oleh tangan-tangan terampil di kota Kudus. Dan jarum coklat ini dari bahan baku tembakau cengkeh anugerah alam Indonesia. Jarum coklat. Iya. Mang Jimot. Waduh, barudak ayeuna mah lieur. Matak jangar ya karena otakna matak jangar ka amang mah duh. Musingkeun. Dititah itu kalah kieu. Dititah kieu kalah kitu. Kieu salah kitu salah, serba salah. Nya barudak ayeuna. Aduh, padahal gampang. Dititah masang bandir di gerbang. Teu bisa. Dia dititah masang itu di pokoknya mah geus. Mata karena otak nang matak jangar. Sampurasun. Nya. Kadon sampurasun naon eta tuh? Udah dipasang bandirnya. Terus ini kalau ketemu teman Mamang ini. Oh, Ada Kang Lalan. Kang sama Kang Ira. Lalan, Kang Ira. Mangga. Mangga. Eta tuh. Ya. Siap. Kang. Aduh, Kang. Punten. Mun mangga. Aduh. Haturan. Lawas tetepang ya. Mohon aduh tos lami pisan aduh. Mohon. Kang Damang. Kangen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Ini teman Mamang, Kang Lalan sama Kang Ira. Iya, Oh, Kang Lalan kan tuh. udah pernah kesini. Iya. Nah, Kang Ira. Nah. Kang, ini selamat datang di Sanggar Mamang. Ini Sanggar Pojok NJP. Mamang ini sudah diapresiasi sama coklat kita. atuh alo, dang sarapaleun. Ya, siapa tahu belum kalau Kang Ira. Kalau Kang Lalan kan udah. Lain ieu teh kumaha dongeng dapat bisa panggih. Jadi alo pas lagi masang bandir, ada yang nepuk. Ini. Nya ka alo teh. Terus gini, alo tuh gini. Terus gak ada orangnya. Oh ternyata yang ditepuk yang kiri. Baru pas ini ada ternyata. Bisa weh. Ada Kang Lalan nanyain Mamang ini. Kangen ngeselamat. Kangen. Direncanakeun mah nyeta panya. Tuh ari ku naon teh ku pareng mah pasti, naon teh ku keyeng mah pasti pareng. Tah eta. Betul. Laras. Terus kumaha ieu teh? Iya, ini kebetulan kan kalau Kang Lalan kan tahu juga tentang budaya. Nah, sama Kang Ira juga. Oh, nya. Ceritanya itu. Depikeun ka amang poho ya kana Ini Kang Judul. Lalan, Kang Ira, bukan tadi Mamang tuh marah-marah lagi. Kunaon cenah eta teh. Iya, Mamang ikutan karnaval. Heeh. Alo disuruh masang bandir buat hajat apa sih? tuh nya. Teu apa deh Kang Lalan ya. Nggak tahu hajat bumi, hajat lemur, atau hajat apa gitu. Tah ieu teh kaleresan Kang Lalan kan aya hajat bumi, aya hajat lembur, pas bareng sareng Agustusan, hajat nagara urang. Tak ieu meureun alo teh hayang apal kumaha sajarahna tina eta tilu naon teh tilu nami teh antawis hajat lembur, hajat bumi sareng
hajat negara urang tah sajarahna tapi kumaha lah. Nah itu pengen tahu ceritanya, katanya orang Sunda tuh punya hajat tersendiri ya. Hajat bumi. Tah hajat bumi we heula kayak hajat lemburnya. Gimana itu sejarahnya, Kang Lang? Aduh kieu eta mah udah dicaritakeun mah panjang pastinya. Yeah. Tapi urang canak singketna we anu sakaterang simkuring nya Kang Ira. Mohon. Pan ari kapungkur mah di zaman-zaman meureun nu disebat prasejarah atau sejarah duka teuing nya. Urang Sunda atawa masyarakat pada umumna lah gitu nya. Dinu hiji kahirupan ungkapan rasa syukurna teh biasana sok ngayakeun hiji kagiatan. Ya. Nu disebat hajat bumi. Gitu. Eta teh intina mah syukuran. Syukuran karena naon wae tatanen anu tos dihasilkeun. Pan di tanamna teh meureunna di bumi urang Iya, gitu. Nah, hasilna teh disyukuri. Nah, bentuk ungkapan syukuranna teh ngayakeun hajat bumi teh disebutna teh. Jadi sejarahnya tuh leluhur Oh, kita, iya. orang tua kita tuh dari sebelum. Aduh kating zaman mana gitu nya, da eta mah pan teras-terasan. Kalau untuk turun-temurun. ditelusuri susah Kang? Kapan waktunya gitu? Secara pasti mah meureun hese. Tapi ai di lelebah mah tiasa jantan margi kan urang nyoko kanu tilu ieu teh. Dua lah meureunnya. Iya. Zaman bihari Di hari. baheula gitu, kabaheulaan pan hese diukurna baheula teh zaman mana ka mana. Kiwari ayeuna. Tah eujeung baring supagi disebutna teh. Engke nu mangsa nu bakal datang. Ngan mangsa nu bakal datang teh jigana disebutkeun tapi moal kapanggih. Sabab kalakonan. Ayeuna teh urang teh mangsa nu bakal datang ceuk luhur urang baheula. Tapi pan urang nyebutna zaman kiwari. Iya ya. Zaman biharina iraha. Ai masa supagina Pagi. nu mana teu jelas. Tapi kasebutkeun. Gitu, ngan moal kapanggih, tapi karena apa? Lieur nya. Lieur nya Lieur henteu. Lieur pasti. Da kudu lieur aja mah. Lieur panjang eta mah. Tapi kitu kira-kira hajat bumi teh intina mah syukuran. Syukuran. Itu teh ada hajat Ka Gusti nu bumi. berbeng alam, leres. Hajat bumi, hajat apalagi gitu ya. Eta mah sesebutanna mah seueun ya kiranya. Aya hajat lembur, aya hajat bumi, aya pesta laut, Ya. seren tahu, macem-macem. Atau gini aja lah, mungkin kalau hajat bumi teh ngapain aja kegiatannya itu teh Kang? Tah kieu saacan kadinya cek saya mah kada ditalusuri teh ku ieu heula Kang Ira. Pan ari bumi teh nya bumi buleut teh nya aya nu nyebut pasagi aya namanya datar cenah nya. Lieur cek milenium apa nya? Datar cenah eta teh bumi teh. Kan kieu we intina mah. Pan bumi teh terdiri dari meureun gitu nya gitu. Opat wilayah Unsur. kahirupan. Iya. Aya pahumaan, kebon, Kebon. bukit, pebukitan. Iya. Aya pasawahan, aya leuweung, Iya. aya laut. Tah masing-masing zona ieu teh beda-beda ieu teh hajat bumina teh. Oh, tapi disebutnya hajat bumi. Hajat bumi, da bumi mah pan Oh iya ya. sakabehna. Tapi di bumi eta aya leuweung, aya gunung, Iya, aya Kebon. masyarakat nu hirup di gunung disebutna wong gunung atau urang gunung. Iya. Nu sawah, urang sawah, agraris pertanian sawah. Iya. Nu di leuweung pemburu gitunya, nu di laut Nelayan. nelayan kan gitu sebutannya ge beda. Tah eta teh beda-beda. Ungkapan rasa syukurna teh ka bumi nu ditincakna teh. Oh, gitu. Contoh misalnya Kang Ira nya. Iya. Kayak ku Kang Ira geura dikenalan ya ti antropologi ya terutama mah. Oh, lebih keren sebenarnya mah. Keren. Di Cirende. Eta kaum huma. Sabab geura tinggal ku ai nya. Makanan pokona teh tos hampir saabad langkung. Ngagentos tinu beas Iya. ku singkong. Sampe. Urang manaon? Sampe. Sampe. Tos lade itu 100 tahun langkung. Duit ka ayeuna. Ada ternyata di Sumuhun atuh. Aya di Cimahi. deket. Deket mantap tapi teu cenah banyak. baru Teu tahu. kan.
Baru tahu. mah ngaliwat teh Eta. umpannya teh. Teh salah leuwih gajah eta. Nya kan eta teh Cimahi leuwih Kan gajah. kan gajahna mah teu aya lho. Tah aya gajah. Patungna mah aya ketang patungna mah Ini aya. Kang Ira juga suka bercanda ternyata. Teh eta hiji bentuk ungkapan rasa syukurna benten deui. Satu suraan diselenggarakeun teh. Syukuran bebetian kabeh hasil bumina anu ti tatanen tinu kebon sampe dan sagala rupina eta teh disiapkeun, disajikeun. Eta kaum huma, contoh urang Sunda kaum huma. Urang Sunda kaum agraris sawah. Petani. Benten deui Iya. petani sawah mah. Contona meureunan anu di Kuningan nya. Anu di Rancakalong Ya, gitu ya, ya, kan Ngalaksa di Kuningan teh naon? Serentaun. Serentaun. Masyarakat sawah tah. Ya. Tanu di leuweung berburu di urang aya teh berburunya. Aya jiga nama. Ngan ka toong we meureun nya. Gitu. Benten deui eta teh. Hajat bumina teh. Atuh nu di pantai mah meureun pesisir nelayan. Hajat. Urang tos terang pannya pesta laut disebut teh kan gitu. Tah, ini Alo tuh jadi keingetan nih Kang Ira. Nih coba bedanya sama ngaruat teh apa sih? Ada hajat terus ada istilah ngaruat. Kalau ngaruat apa Kang Ira? Tah sakediknya upami ngaruat teh kan tina kecap kuat. Kuat. tah. Sanes ruat, tina ruat sanes. Kira asa pahitnya tiasa Tina bari kuat. resep. Boleh. Halo aya. Eta ambeh kuat. Aya, heula udah sih. mokol. Oh iya, sok sambil santai dulu bentar ya, sekedap. Aya. Neng Nani, Aya. Neng Nani. Kayak puntennya ya, Bu. Terus tasana. Mangga. Sampurasun. Rampes. Kang Prima, ya Aduh. kopi sareng cemilana. Ya. Nih. Aduh ya. Yang Abdol ya. spesial. Resep bari aya. Dodol eta. coklat nih yang main ke pojok NJP dikasih minuman luar biasa. Ini adalah kopi latte pertama di Indonesia. Wah, ini kopi latte 3 in 1 pertama di Indonesia. Kopinya asli, susunya asli. Cavino. Panjang pisannya. Siap. Panjang penjelasan lagi. Ditampi, Neng. Mangga Kang. Yuk, taruhlah. Kang Prima ditampi. Aya naon eta lawuhna? Halo. Nih. Mohon lah. Tapi masih ada yang spesial. Ya. Sakedap deui bade dicandak deui. Mangga. Silakan. Pertanyaan, ya penjelasan anu panjang teh, Abdol. Iya, Kang, ini pas banget, Kang. Sip. Berempat. Ada yang latte klasik. Nih, kalau ini, Ini maaf apa? ya, mocha, Kang es Prima. donat, sama yang itu. Wah. Ini gede cemilana. Aduh, aya deui alo. Wis. Ini. Naon eta alo? Ini namanya 5 days Oh, croissant. eta. Oh. Milenium apa? Oh. Ada yang Kajamanan rasa kok. itu creamy coklat, Kaliwat. Amis. manis. Sama ada 5 days croissant yang sweet mixed berry. Wah. Aduh. Nih. 5 days croissant yang creamy peanut butter. Macan lagi. Bisa perlu karpon macan age. Wah. Cobain. Dan ada THS kan. Tos atunya Cepil lagi ya. Ya tuh hati-hati ya. Nuhun. Mangga dulu, Neng. Aduh. Mangga tuh. Kala alo. Terasin aja. Saha eta alo? Anyar deui. Neng Eh. Nani. Saha eta, Ngobrol ya saha? terus kenal ngobrol. Neng Nani. Ah, Kan nu biasa ge Neng Imas saha eta? Anyar deui. Adiknya kalau Neng Imas sekarang kan lagi ikutan karnaval, ikut lomba maraton, lari, tapi nggak tahu kemana arahnya. Pantesan tadi panggih, teuing ka mana pokoknya mah lompat. aduh. Makanya Lari dari kenyataan. ada kenyataan. Ayo Kang sambil Oh, mangga. ini sambil menikmati juga anugerah alam Indonesia. Oh, Meskipun agak malas Makasih. nggak apa-apa ya. Nah naon lah, meh pas. Ayo Kang Ira lanjut Kang Ira. Ya, siap. Tadi teh asal kecapna teh tina ruat, sanes tina ruat. Ai manawi teh ngaruat teh ruat gitu manawi teh. Kan seueur jadi ngaruat. Ngaruat. Jadi nguatkeun. Gitu. Jadi nguatkeun nu dikuatkeunna. Nu dikuatkeunna teh nyaeta utamina mah kapancegan manusana. Kapancegan manusa kana kanyaahna ka alam. Kapancegan manusa kana kasadarana pikeun ngarumat alam. Kapancegan kakuatan manusia pikeun anjeunna teh beuki eling, beuki kuat, beuki sadar karena keimanan ka Gustina. Janten ari ngaruat mah
benten sareng hajat bumi. Upami hajat bumi mah tadi jelas syukuran. Ya. Fenomena ngaruat, punten, fenomena hajat bumi ieu saalam dunya di kebudayaan mana-mana di dunia aya. Aya. Upami orang kantos nguping di luar negeri sebat Thanksgiving geuningan. Oh iya, iya Thanksgiving. Tah, sami bae. Di Jepang, di Itali, di Eropa, di mana-mana sami. Hiji bukti yen sakumna manusia saalam dunya sami gaduh sifat religius. Nyaeta muji syukur ka Gusti tina anu katuang kaleueut di alam. Eta dinten ngaruat hajat bumi teh. Sareng dina muji syukur dina hajat bumi teh sanes mung saukur manusia anu muji syukur saresna mah hakikat nama. Tapi naon anu katuang kaleueut cek paripos nama roh hurip tanah pakumpulan. Sakumna anu janten pepelaka nu katuang nu teu dituang, anu tiasa dituang ataupun teu tiasa dituang, aranjeunna ge nganuhunkeun. Jadi ngan mun ibarat dipersonifikasikeun mah anjeunna ge bunga gitu nya. Lemawi kunaon upami dina hajat bumi sakumna anu ciptaan Gusti upami di laut panginten sasatoan lautna, upami di darat mah sasatoan oget kalebet hasil bumina. Ieu disebakeun dina hartos disuguhkeun. Disajenkeun. Sajen teh sanes sasajen ajang jurig ajang naon, tapi saajen teh sama sederajat. Sederajat apa? Sederajat makhluk Gusti. Oh. Nah. Kumaha makhluk Gusti teh atanapi ciptaan Gusti. Silih ajenan. Silih ajenan. Naon margina teu bisa manusia nu geulis hirup di alam dunya lamun teu ditunjel kunu model kieu. Tuh. Wi Korocot jalmi teh ka alam dunya. Dahar teh lamun teu barang tuang bade kumaha hirup muklis di alam dunya. Janten anjeunna bingah dituang ku manusia, da jadi manusia, urangna manusia bunga hirup jadi manjang, kusabab ditunjal ku roh hurip tanah pakumpulan eta. Nu mawi nu kasebat hajat bumi atanapi syukuran ka Gusti Nu Maha Suci berdasarkan budaya masing-masing, oge didukung ku pemahaman-pemahaman keagamaan masing-masing, hakikat nama sakumna ciptaan makhluk Gusti atanapi ciptaan di dunia ieu teh syukurkeun ka Nu Maha Kawasa. Tak ieu ciri peradabanna manusia nu ngabentenkeun sareng makhluk sanes saja di manusia. Ya, Keren ternyata luar biasa Sunda itu. Tapi ini yang Alo bingung kenapa ya kalau luhur kita tuh selalu menyisipkan sindir sampir silip siloka, sandi simbosa spita sunyata. Ini Alo jadi baru kegambar sekarang. Ternyata ngaruat itu kan bukan itu dalam banget artinya. Tah, sakedik mairan anu tadinya tadi dia hiji gambaran yen manusia upami cek bahasa antropologi mah homo simbolikum. Makhluk anu bisa jeung ngabogaan simbol. Aya sindir silip siloka sasmita eta ieu hiji kaparigelan mun cek bahasa Inggris mah hidden cleverness. Pinterna karupun baheula nyimpen sakumna pengetahuan teh dina rupa-rupa naon anu disajikeun dina budayana. Dina senina, dina rekayasa bentuk rupa naon teh, dina silib siloka cariosanana dan segala macamna. Tah ieu hiji gambaran jeung sabetulna mah salasna mah ti baheula karuhun urang teh pinter. Gitu. Nah, pinter di dieu hiji bukti yen manusia ku Gusti dipasihan naon? Budi. Numawi budaya. Budaya teh kan tina budi jeung daya. Iwal manusia anu ngagaduhan budi jeung daya. Ku kapinter akalnya. Pasien akal. Tah, ku kalumangsunganna manusia teh kusabab manusia ngolah budina. Ngolah daya kahirupanana. Terus dipataremakeun ka generasi-generasi berikutna nu kasebat warisan budaya. Jadi hajat bumi teh warisan budaya. Legacy. Upami akang ge dipasihan warisan ku sepuh. Iya. Di rumah moal, dijaga moal. Jaga. Upami teu di rumah teu dijaga, doraka teu. Wah, dosa besar. Berarti hajat bumi teh kudu di rumah, kudu dijaga ku generasi berikutna. Eta. generasi milenial. Berarti tugas Alo lagi. Iya. Lah temen kudu tanggung jawab. Ieu mah dibele non warisan dijual. Tapi kan Mamang juga ekso ke Alo. Pan eta mah saling ketergantungan atuh. Nah, Kang Kalen, kalau di kita yang masih melakukan hajat bumi daerah mana saja? Salah sahiji contohna nu tadi teh kampung adat Cirende, kaum Huma, gambaran kaum Huma, masyarakat Huma.
Masih kayaknya Mohon, bikin kayaknya atuh masih kayaknya. kawetana aya Rancakalong, Iya. Kuningan, Cigugur. Cigugur. Kasepuan Banten Kidul. Eta tos kalebet kanu masyarakat Sawah. agraris sawah. Cirebon pasisiran lah gitunya, di ujung Cirebon, ujung utara di ke ujung selatan Pangandaran. Aya nu disebat pesta laut. Oh iya, Kanggo para nelayan. Cianjur juga ada tuh. Ya Cianjur iya, Selatan. Cianjur iya, komo gitu. Aduh pan Cianjur mah kalebetna teh naon? Laut Bias-bias Pantura. gitu teh. Lautnya ada, sawahnya juga ada. Beras Pandanwangi. Oh, benar. Mohon atuh pan kajojo pisan teh mah. Iya, betul. Oh, lumbung padi. Ah. Pandanwangi itu Pandanwangi teh. Iya. Seungit nanu. Pulen, makanya kalau orang Pulen Cianjur mah bisa. pulen-pulen. Sadayana ge pasti ngagaduhan ungkapan rasa syukur nu kana sebat tadi. Ternyata leluhur kita tuh nggak hanya memikirkan masalah fungsi, bentuk, tapi ada maknanya. Oh, Sukabumi cipta gelarnya. Nu mawi hajat bumi teh ieu teh hiji kasadaran tinggi ti manusia makhluk manusia di alam dunia. Margi ku ayana hajat bumi hartosna tadi saur Kang Lalan mah tos ngemutkeun pikeun supagi. Tah eta. Janten hiji peristiwa budaya nu kasebat hajat bumi ieu teh sebuah kesadaran generasi manusia di zaman kapungkur pikeun kumaha kalumangsungan masyarakat manusia kapayuna. Nyata kumaha esensi hakikatin hajat bumi nyaeta ngagambarkeun yen urang teh kudu harmoni sareng alam. Leres. Bagi pan baheula mah disebatna Silih urang teh ajena. dulur. Dulur jeung alam teh. Nu kasebat mikrokosmos jagat leutik, makrokosmos jagat besar teh ya kudu saimbang. Saudara. Saudara, Saudara Gitu. kembar. Saudara. saudara. Nah, Eta. gitu. Tapi Halo. ada lagi yang untuk penolak bala kayak gitu. Bedanya apa hajat bumi sama penolak bala gitu? Tah, tadi disebutkeun penolak balanya atau napi nu sok aya sebat ruatan. Margi manusia sadar yen aya di alam buana ieu anu musik malikeun. Aya zat-zat atau napi aya energi-energi alam anu teu katingal. Margi alam teh kan aya alam metafisik, aya alam supernatural, aya alam fisika kan gitu. Alam anu katingal sareng teu katingal. Nah, urang manusia di sakumna alam dunia gaduh kasadaran. Yen alam ieu teh aya anu ngagerakeun, makana di Sunda aya kasebat urang hirup teh ngadarma wawayangan. Upami ngadarma wawayangan, urang teh hirup ibarat wayang. Ari wayang hirup kusaha? Dalang. Dalang. Tah, kesadaran tinggi manusia ku aya ngaruat, yen ieu lamun alam usik, gunung bitu, aya banjir, aya naon, ieu kan manusia sadar, aya anu salah urang dina ngarumat alam. Kumaha urang nya ngaruat. Ngaruat di dia artinya sama-sama lebih kepada kesadaran introspeksi diri urang manusia. Aya anu salah ya urang dina ngajaga alam. Da teu moal ujug-ujug aya banjir. Lamun urangna teu ngarusak leuweung. Moal ujug-ujug aya kekeringan. Lamun urangna teu ngarumat hulu cai atanapi seke. Moal aya longsor nya. Moal aya longsor. Lamun urang leuweungna teu dibabat teu mah. dibabat, Kan? gitu. Nah gitu, alo jadi segala rupa oge, naon teh ulah sok nyalahkeun ka batur. Tah eta. Jadi misalkan nya ieu mah Nggak pernah. contoh. Memang aku suka gitu. Contoh ieu mah misalkan banjir der nyalahkeun. Oh, udah bunga abda. Berarti urang-urang keneh meren. Bener Bang Jibot, jangan buang sampah sembarangan. Dan sekarang Allah juga sadar, ternyata ini waktunya mamang aku si sindiran. Kalau mah bisa wae, ayo palbas di sindiran dikamankeun nya. Iyalah, gasnya. Nah, ieu mah kudu digeserkeun ka dia alo. Tuh, nya angger teu kabaca. Mun teu tulus kapaseukna Nya, kapacirna oge hade nya. mun teu tulus kalanceukna Aduh. ka adina oge hade. Hai Teteh. Duh, lagi nyari cemilan nih. Ada delur coklat. Delur coklat, pengen cemilan juga nggak? Ini cemilannya delicious, enak banget. Ada namanya 5 Days Crescent. Ada 3 varian rasa. Nih yang pertama, 5 Days Crescent creamy coklat.
Yang warna ungu 5 Days Crescent Sweet Mixed Berry. Dan yang terbaru ini dia 5 Days Crescent Creamy Peanut Butter. Tiga-tiganya enak banget. Jangan khawatir untuk dulur coklat, ini sudah bisa didapatkan di e-commerce dan juga minimarket terdekat. 5 Days Crescent, fresh crescent every day, the first in Indonesia. Iya. Dulur coklat masih kena dina pojok NJP ngubaran. Apa itu Mang? Ngubaran? Ngaguar budaya urang. Sok alo. Lanjut Si lagi aya lanjut dah. Pertanyaan Ini nih. seru-serunya ini. Oh, nah, Ini salah mana, satu mana? yang kepikiran sama Alo. Gimana? Apa ada syaratnya gitu? Kalau ingin dibuat hajat bumi, syarat-syaratnya apa? Terus pakainya pakai apa aja? Itu teh gimana Kang? Ya, sakedik teh abinya Ya. kayak pangitan ku Kang Alan ditambihan. Janten tadi aya nu disebatkeun sasajen. Janten sasajen teh tina sasajian. Ieu hiji syarat. Syarat nama teu aya syarat anu di dieu kedah sami sadaya henteu. Anu mutlak Margi teh aya. namina budaya mah kan relatif. Tadi teh hajat bumi antawis di huma, di sawah, sareng di laut, nya. Laut. Nelayan kan benten. Iya. Tapi intina mah naon anu disajikeun, naon anu disebakeun, naon anu dipintonkeun, ieu hiji gambaran disebut nama perwakilan. Tina sakumna anu nyarungsum kana kahirupan manusia. Upami teh mah di sawah tapi di rumah aya pare atuh pare gitu. Nah, upami teh mah aya bebeutian gitu kan. Nah, salangkungna mah tangtosna aya cai, aya itu, aya ieu eta mah kumaha nya disebatkeun hiji kaparigelan tina naon anu tos janten tatali paranti karuhun. Tiap lembur, tiap patempatan tantosna aya bentenna. Namun intina mah sami, simbol-simbol anu disebatkeun sasajen eta hiji ekspresi, hiji gambaran manifestasi tina nilai-nilai kaluhuran budi sareng dayana masyarakat manusia dina budaya eta. Janten ieu cerdikna karuhun teh nya. Nah. Dina nyimpen pengetahuan, dina nyimpen nilai-nilai ajen-inajenna teh nyaeta dina gambaran anu disajikeun eta. Disimbolkan. Jadi cek saha karuhun urang bodoh kan gitu. Teu tiasa diukur ku sakola ayeuna cenah kitu nya teu tiasa. IPK-nya 2,4. Teu tiasa gitu. Bukan berarti gitu. Margi aranjeuna tangtosna sanes mung saukur neuleuman kahirupan lahiriah tapi oge batiniah. Tah eta. Batiniah teh artina naon? Neuleuman cobi ayeuna. Sok aya nu nyebatkeun upami urang bade panen nya aya nu kasebat urang teh sok aya amit-amit tabe pun heula amit sun. Aduh punten ieu nyai nuhunkeun hatur nuhunkeun ridho galihna bade dituang bade dileueut mugi asing nyandak manfaat kana kahirupanana ulah nyenak sewang-sewanganana sagarupina kitu nya. Ieu kan hiji keadaban manusia. Ulah dipandang musyrik atanapi bertentangan sareng ajen-ajen keagamaan. Justru gambaran yen manusia nu kasebut makhluk religius teu sombong ke tadi dinya. Ulah kena aing manusia aing anu pangbenerna hidup di alam dunya teu bisa. Nemawi ka sato hewan tutuwuhan cai angin tanah api ge manusia mah ngajen. Tah ieu hiji esensi tina hajat bumi secara nilai-nilai religiusitas. Tapi aya nu kasebat fungsi manifest. Fungsi manifest teh naon anu tiasa dimanfaatkeun tina kondisi hajat bumi? Hiji tangtosna pariwisata. Aya tontonanana, aya kasenianana, kan resep batur teh ih ningali aya angklung buncisna, aya tari tarawangsana. Nah, eta kan hiji kabudayaan, hiji seni anu tangtosna tiasa ngahirup-huripkeun senimanana sareng sagarupina. Atuh dina karyekan sok
dina hajat bumi tangtos jalmi gaduh kasadaran cu urang ngariung mung pulung iraha urang sok papisah dina hajat bumi mah ngariung babarengan geningannya tepang silih nguatkeun ikatan batin nilai sosial tah ieu hiji gambaran silaturahmi. Jadi ada syukur mah teu kedah nungguan hajat bumi tiap dinten ge urang kedah muji syukur mung akumulasi tina ekspresi sareng implementasi syukurna manusia teh nyaeta dina kasebat hajat bumi, Thanksgiving, seren tahun, hajat laut, tah ieu nu anu nyondak sifatna kolosal teh. Gitu. Halo, jadi gitu. Kitunya. Ya. Kumargi aya disagedengeun bentuk saja teh tontonan. Tapi oge aya jeroan eusina. Tuntunan aya. Sajen itu Sadayana eta semua jadi tuntunan di hajat kehidupan bumi urang. itu. Oh Gitu. Eta teh diteraskeun regenerasi disebutna teh meregenerasi. Nah ini Di dieu ka dieu teras nepi ka dugi ka urang ayeuna pan. Kang, kalau misalnya kan sekarang masyarakat modern, eranya aku milenial. Kalau hajat bumi gitu misalnya, apakah memang ada pakem tertentu atau memang boleh dimodifikasi, ditambahkan atau apa gitu? Kieu heula ye. Nu kedah dicamkeun heula mah nya. Ayeuna urang masyarakat milenial ye, kalebet urangnya kaalaman ye. Oh iya kayak ini Lamun rek ngeda atau masak, rek ngahuap ye, waktuna lohor ye, makannya. Biasanya di mana? Di pasarnya. Iya. Ingat urang kumaha beas teh latar tukang beasna. Henteu pan nya. Salaya duit teh meuli. Ya beli aja. Tapi masyarakat anu neuleuman kahirupan dina ka tatanen pan teu kitu wae. Ti mimiti indung pare, dimumule jadi bibit unggul terus nepi ka naon teh disebutna teh nu pertama buka sawah teh Nitembeyan. mitembeyan ngagaru terus kan panjang gitu teh nepi ka panen karek ku urang diuapkeun di heler baheula mah ditutu suka di Kuningan masih keneh nya Nutu. di acara seren tahun nutu bareng aduh silaturahim di dinya tah Yang pakai lisung itu? Tatuk. pan eta mah lisungna ge hese Wah, hese neangan lisung teh ngalawar ayeuna mah di Zaman kota sekarang? komo. Di kota mah geus hese. Tuh, Di ayeuna pasar-pasar mah di kota gampang hese. manaon lisung kadua halus lu eta. itu mah lagu alokologi kecil. Nya, eta nu babari. Jadi kieu urang kudu paham dina ningali sajian hajat bumi teh di jerona aya makna, Waduh. aya eusi, aya tuntunan teh. Yang nuntun kehidupan urang. Iya. Terus urang cek urang cek di dinya benten jeung urang cek urangnya Kang. Nah, nya lo. Tapi boleh nggak dimodifikasi ditambahin gitu misalnya pakai wafer lah sekarang mah tambahin gitu. Tiasa margi dina budaya aya anu ruang nu sifatna covert culture inti tina budaya eta aya anu sifatna Sekuler. ya tambahan komplementer. Nah, contoh misalnya upami dina ritual seren tahun ya hajat bumi aya nu kasebat rajah. Teu tiasa rajah nganggo band. Nya. Oh nggak boleh? Nya atuh Atau pakai DJ gitu. Nah, eta jadi teu kenging. Margi aya paripaos kan urang kedah tumut karena pikukuh. Pikukuh teh aturan, atanapi katangtosan antos natrat ti kapungkurna. Tapi upami dina rineka kegiatan mah bade aya ditambihan bajidoran, bade aya sisingan, bade aya komo nganggo sound system sagarupi eta mah teu nanan. Kaayeunakeun mah. Kaayeunakeun mah margi kadang kawi sok aya masih keneh diangge mana anu sifatna ieu teh backstage sareng front stage gitu aya anu sifatna ritual anu cekap sababaraha urangeun margi kedah kahusuan teh aya anu sifatna ritual anu tontonan teh gitu mawi di dieu mah hiji hal anu wajar. Kang ini mohon maaf Aya naon tah? itu tetangga Pap Gondo suka hewan binatang itu salah satunya makanya ada suara kucing. Kucing naon mah nya ngagogog kucing. Ya kucingnya gede, gedenya gog. Tah anu pasti beureun alo ieu teh manfaatna teh lain hiji lain dua tapi mundel. Iya sih. Tina hajat-hajat karana ieu teh yeuh. Hajat lemur, hajat bumi, mundel ieu teh manfaatna teh. Kitu alo. Ieu mah Kang, Kang Lalan, Kang Ida. Punten ieu alo mah
Ciga nu apal tapi henteu. Da ieu meureun milenial teh cenah tapi geuning kieu buktina milenial teh. Tapi Alo tuh jadi kepikiran yang tadi kata Kang Ira, kenapa sih kalau budaya leluhur kita tuh kan ternyata agung. Kemudian cerdas leluhur kita. Tapi Alo jadi sedih juga sekarang ngedengar kalau apa disebutnya jangan inilah pamali atau yaitu salah satunya gimana ya cara ini Kang untuk Ngelarang-larang masyarakat gitunya, untuk ngelarang-larang. memberikan edukasi bahwa ini tuh bukan caranya yang paling baik gimana ya? Oke, koreksi heula ieu. Iya ya. Entong nganggo kata pamali. Sebab kata pamali mah di zaman karuhun urang tos dianggo. Oh terus ada? Pamali jang tong dipantau Tuh. bisi Nah, nonton jodoh. Kan eta simbolisnya. Ya, Halangan lah lamun cek sederhana urang mah nya. Tong ka leuweung eta pamali. Jadi tetekon aturan eta teu yang dilanggar sebab pasti bakal aya matakna. Nah, eta. Kata pamali teh sakti baheula mah. Ya. Ayeuna pamali so teh tong indit magribnya kan loba gitu nya milenium. Tah pamali eta Gitu. teh bagian anu disebat kearifan lokal. Itu. Cek bahasa deungeun mah lokal wisdom. Sakti eta teh. Oh iya Sakti ya. eta teh. Dan kumari kearifan lokal, jadi sepuka pungkur masuk kieu. Teu meunang, tapi kumaha? Heueuh nyapek. Ngan lamun aya kitu kieu, ngan, tanggung ya. nyalira, pan kitu, aya sepuh. Ngana teh panjang teh mana. Leuweung tutupan, leuweung titipan, leuweung garapan gitu nya. Pamali cenah asup ka leuweung, teu meunang gitu. Lain ku teu meunang asup ka leuweung, ngan jami mun geus ka leuweung, teu Iya, make iya. aturan, dudurukan, atuh mata Kahuruan kahuruan. sa ka ditu nama. Beban baban atuh jadi tangkalna rempag teu puguh gitu. Nu mawi ari sifatna jalma ya sakumna jalma hakikatna manusia mah makhluk pelanggar. Nu mawi aya hukum. Lamun teu aya hukum eta manusia ngalanggar we terus. Margi cek bahasa antropologis nama manusia itu adalah homo animal. Jadi aya sifat anu dina jelema eta Binatang. pan aya di Sunda manu kasebat urang teh jelema keur kamanusakeun. Waruga mah nya manusia tapi can karuhan sifatna mah kamanusaanana. Aduh, eta lo. Tah di dieu nu mawi perluna aya ugeran-ugeran. Aya tradisi-tradisi, aya aturan-aturan, boh aturan agamana, boh aturan budayana. Ngarah manusia teh hirup on the track. Duh, gayanya on the track. Nah, paham nggak on the track? On the track. Apa? Bieu disebutkeun Bang Ira hartosna teh on the track. Salah serius nama tadi teh ngaruat. Ngaruat. Pan 7 bulanan diruat, lamun kembar diruat, lamun 5 tengah diruat kan gitu. Ya. Janten on the track teh maksudna supaya sakumna manusia dina hirup kahirupanana ngalaju numutkeun dasar kana kamanusaanana. Jadi upami waruga manusia tapi sifatna kasatuan, Tuh. segag ka ditu, segag ka dieu, gegel ka ditu, gegel ka dieu, ngarusak ka ditu, ngarusak ka dieu kan kitu sifatna sakasatuan mah. Akhirna atuh alam rusak nu mawi aya kesadaran dina budaya Sunda yen manusia teh sing bisa silih asih, silih asah, silih asuh. Lain ngan saukur papada jalma. Asih asa asuh teh oge ka alamna. Ka caina, ka angina, ka apina, ka tutuwuhanna, ka sasatoanana. Nu mawi sepuh kapungkur mah di menaek mencit hayam wae teu berawak. Yeuh, Komo dipiteskeun mah gitu nya. anjeun teh maneh teh deuk jadi Taetanya. manusia sing ridho. Wah kok keepek. Matak lamun hayam eta di obrolan, kek teh mangga ridho. Tuh. Nya. Iklan. Oh, geura lamun hayam mah kalau kobak gitu kan. Matak diajak ngobrol. Tadi didinya kaluhungan abudi teh. Jadi sanes anu sifatna mistik. Da sato ge aya jatbus teh di dinya. Da tutuhan ge aya jatbus teh di dinya. Tah di dinya kearifan lokalna teh. Jadi manusia Sunda mah nepikeun ka bisa jeung kudu ngobrol jeung anu ciptaanna manusia diajak ngobrol. Lamun diajak ngobrol mah sebetulna mah lain ngobrol jeung jentulna eta. Lain jeung jentulna cai, lain jeung jentulna tutuwuhan. Tapi ngobrol kanu hakikat nyiptakeun eta tutuwuhan atawa alamna. Tah, eta alo. Ngartos? Sabenerna mah. Ah, batur ninggalna oh cenah si Kang Ira keur hareupeun tangkal. Duh ieu Musrik. wah cenah Hujat nyembah tangkal. tangkal. Apa di Sunda geus jelas, munjung ulah ka gunung tapi kudu ka indung.
muja ulah ka sagara tapi kudu ka bapa. Sabab ayana urang teh coba indung jeung bapa. Ada indung jeung bapa teh saha? Karuhun. Jadi karuhun teh gambaran indung jeung bapa. Lamun urang ngahormat indung jeung bapa nya karuhun artina urang ngahormat kana Gusti nu nyiptakeun. Da moal aya urang lamun eueuh indung jeung bapa. Moal indung jeung bapa lamun eueuh karuhun. Moal aya karuhun lamun teu aya Gusti. Nah, Jika di bahasa Sunda kapungkur, hana nguni hana mangke. Apa tuh? Moal aya ayeuna mun eueuh kamari. Gitu. Jadi hormati nu kamari sabab nu kamari teh nimulkeun nu ayeuna teh. tah eta. Di hari teh bakal nimulkeun nu ayeuna. Kiwari. Apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Ya, Eta. eta mah lagu dangdut atuh. Apanya yang eta mah. Eta mah kan amal-amalan kita mah. Suka ngasal lagunya teh. Kieu alo Apa? beren di jelema aya sifat sato teh meh ieu lah. Non teh leuwih ngarti alo dengekeun kieu. Ya. Ya. Ini mau ngomongin simbol tapi kan udah diceritain Ya, udah tahu. tahu. Pokoknya mah kieu alo. Ieu Apa? nya. Ningali sampe misalkeun nya Ini. sato mah ukur daunna wungkul do mamanya. Ya. Tah nu diarah teh daunna wungkul. Coba jelema sok. Apa Nya daunna, nya beutina, Lah eta. nya tangkalna keur pelakeun ta eta sifat sato nu aya dina jelema teh tah. Eta nu Oh, bahaya. manusia yang serakah. Nah, eta Sagala dirumpak teh ya. sakala dirumpak. Leluhur kita mah nggak gitu. Coba kaum pemburu. Butuh ayeuna jeung makan ayeuna. Iya. Ngalah hiji we sacukupna. Tapi orang coba saleuweung kabeh dibabat. Ya kan? Eta. Makanya banjir. Oh. Kalau hujan. Geus banjir karek nyalahkeun. Tah na diuihkeun. Ayeuna naon nu dibutuhkeun ku alam, ku sato hewan jeung alam lingkungan ti manusana. Tadi mun manusia kan butuh tina akarna nepi ka buahna ka beutina Saesanya. sagarupi. Dibalikeun ayeuna naon dibutuhkeun ku sato hewan tutuwuhan jeung alam ti manusia. Naon cing nu dibutuhkeunna? Naon Apa ya? cing? Apa mang bantuin dong. Atuh. Kan Allah lagi belajar. Nyaahna jelema ka sarua kudu jeung nyaah ka diri sorangan. Tah. Amang mah. Oh, bener jawabannya. Leres, janten nu dibutuhkeun ku alam mah nyaeta nyaahna urang ka alam. Sabab ceuk dina katerangan ageman naon wae, pan manusia mah lain makhluk bumi sanes. Lah. Sanes makhluk bumi. Manusia mah makhluk kahiyangan teh. Makhluk di alam anu kasucian. Ayana ka alam dunya teh pikeun ngarumat meres mandekeun sakumna aya dina alam ieu. Jero ieu sebetulna. Jero pisan Iya. Jadi urang teh dina balikna ka alam pangbalikan teh lain ngan saukur wujud urang sorangan. Tapi nu katuang kaleuet ge babarengan milu dina diri urang babarengan. Karena Jadi sudah menyatu. mohon Eta. Amalan teh ya. hakikatna kadinya nemawi eta teu sadaya bebeutian ieu bakal dituang ku urang. Tapi Meureun balik deui ka alam. Terus teu. Tapi di mana anjeunna dituang leut ka urang, jadi roh kamanusaanana Jadi tangtuna energi bakal ka jadi urang, energi kekuatan bunga urang ieu geus mere kekuatan. Kekuatan jang naon? Kekuatan ajang manusana nyieun kahadean. Manusana ajang nyieun karya-karya anu bisa bermanfaat ka batur tamun tapi lamun urang nuang ieu urangna jadi burangangang, jadi jahat, teu mangpaat di energi alam. suka marah-marah. Ieu ceurik ya alam. Jika saya teteh. Itu kan. Nih, jangan lihat ke belakang, kebetulan milik Mamang. Apa Mang Jemat? Oh, ini anak muda kan banyak kan nongkrong, makanya Cek kalau ajin awal bae kan gitu, sekarang lagi tah. belajar mengenal budaya Sunda, mencari jati diri orang Sunda. Da sebab aya di dinya atuh jati diri urang mah. Sok enak beak tradisi urang, lokal genius urang. Tah. Jadi naon urang rek jadi orang Amerika da moal saumur-umur ge. Rek jadi orang Korea moal. Anggar bias deui lah nu diuapkeun. Iya ya kan, ya bener. Ngomong anggar kieu gitu. Kajian bahasa Inggris ge anggar we kieu logat mah. Nah, ini mah kudu tanggung jawab alo sagala Coba rupanya. enak jawab yes. Yes. Nah, ini gimana caranya kalau kita ingin mempertahankan sebuah tradisi leluhur kita hajat bumi di masa sekarang? Caranya gimana, Kang? Patarosan saya, ieu aya seniman. Namanya Nih. ari seniman teh cirina kreatif. Lamun seniman teu kreatif tong hayang jadi seniman. Tuh. Terus teu? Beres. Tah kreativitas ieu teh cirining manusia sarosna mah. Sakumna manusia teh seniman. Nu mawi kumaha mempertahankeun aya kateranganana manusia mah kudu rancage hate lanti pikirna. Artina kudu kreatif.
Homo kreator teh urang Mau teh. kreator. Motekar. Janten kudu nurutkeun karena tadi ciri wanci cara mangsana. Jadi wajar upami urang dina mangsa kieu hajat bumi dikreasikeun ku senimanna, dipapantes, dipapaes, tapi teu leupas tina koridor cara ciri budaya bangsana. Nu tadi teh sok raja ayeuna mah meureunnan kacapina aya opat gitu kan. Sound system Sound menggelegar. system menggelegar gitu kan. Panggung besar, tata cahaya, Nah, gemilau. gitu. Pan latihan heula, manya teuing baheula mah karuhun urang hajat bumi urang latihan heula kan moal. Ayeuna mah kan beureun ku seniman di urang latihan heula supaya dina rajah teh nembangna teh jiga ieu rajah teh. Ambeh enak kadangu kuno sanes. Sound system siapkeun anu sabaraha megahertz opat 10 lah atau kumaha gitu kan. Nanti disiapin sama Pak Ujang. Misalnya, jadi kreativitas itu wajar gitu. Tapi teu ngarumpak karena esensinya Kangnya. Leres, leres. Gitu. Pakem-pakemnya. Pakem tina budayana eta. Pan eta teh aya kieu nya jang kreator atanapi disebut seniman tadi ku Kang Ira. Sebelum berbuat sesuatu teh Ya. pan apresiasi, Apresiasi ningali heula, Eksplorasi mengamati, heula, mengamati. menggali, Iya. mempelajari, memahami, karek memaknai. Tah nu akhir nu memaknai nu ayeuna mah kekinian teh. Berat. Kanggo AA di dinya tah kekinian Berat, enak Kang kumaha eta teh. Lain berat, berat panjang. Dilakonan we nu penting mah. Eta. Ya ini juga kan lagi lah ya. Tah, Iya. Segini-gini. NJP, apa dia teh acara-acara anu ngamumule budaya? Kan eta hal-hal nu kreatif. Janten kreativitas di dieu teh urang tetep kana mikukuh kabuhunan, Iya. tapi teu katalikung ku kabuhunan. Nurutkeun kana ciri wanci cara mangsana. Teu naon urang ngembangkeun tina hajat bumi ku kreativitas-kreativitas Iya. manusia alam kiwari. Pan itu salah satu bentuk syukuran orang, hajat bumi Eta. orang, NJP. Iya ya. Mensyukuri dalam bentuk hajat bumi, tapi bentuknya juga kieu. Tah, Divirtualkan. Pan baheula mah meureun. Iya ya. Tong jauh-jauh. Tong jauh-jauh mikir. Iya, we. Dieur. Ieu we ya contohna ayeuna. Kenapa harus cari yang Sumo. jauh-jauh yang susah-susah? eta. Laras Ternyata. Tuh aya lampu tempatna sagi agrengna. Nya kan? Ari Dengan alo kepan ada. ku tuh aya ieu kan Emutana sasajan tetes oge ieu. ge kan. Ieu Ieu mah kemasan sasajen. alami, ieu mah kan dikemas. Tah, Croissant ieu mah kan 5 days. Sami wae gitu bisa nama. sami huapeun lah kadituna mah. Pan. Gitu ternyata. Kenapa kita selalu berpikirnya Lah sanes kue, Berat-berat. sanes kue deleh ya tanya. Aku mau nyobain. Sup, oke, eta mah gampang. Boleh nanti dibawa pulang. Gampang. Kenalan nah. Ieu alo ulah jauh Oleh. teuing, alo ulah jauh teuing, ulah berat teuing. Pokona mah prak nu ayeuna kudu kumaha ka eta. Jadi alo mah can naon geus berat, can naon geus jauh. Atuh da kumaha majuna. Pan keren teh step by step urang Iya, teh. iya. Da beureu atuh lah Nete taraje nincak Nincak hambalan hambalan tuh. gitu, Pak. Dengan karun teh kitu. Nah, jadi kalau Alo pengen, Alo teh suka pengen rada cepet-cepet, tapi ini mah shortcut dikit lah. Kesimpulannya secara esensi ini untuk masyarakat untuk selalu melakukan hajat bumi itu apa sebenarnya dari Kang Lalan sama Kang Ira? Kacin dekanana lah. Kacina kana mah kieu nya, jiga nu kamari we kalimatna teh pan singkat. Urang sakabe kudu mulai sering kali melihat, mengapresiasi lah keren nama, mempelajari, menggali, memahami, terakhir memaknai. Jalan eta nu kudu ku urang ditempuh. Da moal teu langsung memaknai rek di mana? Pan ayeuna teh ayeuna kamari. Teu bisa jol ayeuna we jeleg. Teu pan nya. Kamari heula urang noong ka kamari teh naon? Ayeuna urang bareng jieun nu ayeuna. Kan gitu. Ya. Gitu tah. Tugas urang mah. Tugasnya kalau Tangke nu mangsa nu bakal datang. Nah eta teh anu kasebutkeun. Gitu nya. Tapi moal kapanggih ngan ka alaman gitu. Nah, eta. Moal kapanggih rek diteakan ka mana wae ge. Mangsa nu bakal datang teh moal. Tapi ka alaman. dalam ini Kang Lalan ini Sumon. dalam. Ayo Kang Ira. Sim kuring masih kesimpulan kieu. Hajat bumi ibarat mundina silat mah kuda-kuda. Kuda-kuda. Kudu panceg teh apa? Jadi orang ek menca kumaha wae lamun kuda-kuda teu kuat. reot gitu Reot. nya. Tah, jadi dina napakan urang kahareup, dina ngalaju laku kahirupan, dina mangsa nu baris jaga, urang kudu kuat kuda-kuda. Kuda-kuda di dieu nyaeta naon urang
kudu memahami nilai-nilai budaya warisan karuhun bangsana sorangan. Sabab sakumna manusia di dunia ieu diciptakeun ku Gusti rupa rineka bangsa-bangsa. Ngeres teu? Tanggung jawab saha hajat bumi di Sunda dijaga, dikuda-kudana dikuatkeun lamun lain ku urang Sunda. Manya ku bangsa batur. Usaha coba sok. Jadi geus kuda-kuda kuat mah eudeuh Cimandean, eudeuh Cikeruhan, Cikalong, Cimande, Cilukba. Cilukba kekok itu bebas. Gitu. Jadi abi ngaibaratkeun pondasi nilai-nilai budaya tina hajat bumi sareng tradisi-tradisi lokal ieu ibaratna kuda-kuda pikeun urang ngalaju laku kahirupan kabangsaan anu langkung Anjirkeun jati diri. Anjirkeun jati diri. Keren ini kalawan nih sama Kang Ira. Jati diri milenium ke kapanggih ke ge. Iya. Kapanggih. Tapi ieu teh da salasna Kang Lalan, Kang Ira. Mohon. Betah mah betah ieu teh. Ngusir dah. Sanes. Bukan. Bukan Kang Ira. Balik. Sanes. Apa Bang? Nya betah mah betah, tapi kan urang teh nanaon oge ka uger ku waktos kan. Anger. Kalau aya kata waktos. Cemira ya, Nya. waktu itu mah apapun juga ada waktunya. Tah eta dari ngabahas perkawis ieu mah da moal cekap ku waktu sadinten saminggu sasasih moal bakal teras-terasa man ieu tanggung jawab alo. Iya, insya Allah. Makanya Tanggung jawab sasarengan. Nya. Sadayaan. suka Tanggung jawab marah-marah alo ini jeung loh. sasarengan pencet tamat. Ya, makanya gitu dong. Pokoknya mah alo kudu tanggung jawab Siap. kumahana ayeuna jeung kaharep eta. Siap. Keun we nu kamari-kamari mah ayeuna jeung kaharep eta we pokona mah. Ya, Yang kalau jangan resan berlalu. kita da abi ge di lembur nuju eseren tahun di Ciugur Kuningan Oh, teh nya teh. Janten ieu abi tos kedah nga-MC-an di ditu, janten badaya. Sanes kirang sono oge ya bade. Sanes kirang sono ye nya. Oh. Ai sono mah sono. Sami karosan. Muni teu betah di dieu tuh. Oh, itu kayak gitu. Tadi kayak Kalau diusir. resan ya di jalanan mah di jalanan nya. Mohon. Sim kuring ge aya kene udageun gitu. Oh, gitu. Iya tuh. Insyaallah lah sanes waktos meureunna. Ya, Kang Lalan, Kang Ira. Iya kopina raos Loh, Sapino ini. Pokoknya hatur nuhun. Terima kasih banyak atur Salam nuhun. kesadayana we ieu mah. Ya, jangan Iraha kapok-kapok pendak main ke sanggar pojok Nuhun, SMP. nuhun, Kang Atur nuhun. Tur nuhun. Siap. Ya tur nuhun. Sanes kirang sono nya. Oh, abi kudu teleponan wae teh. Sama Alo dianterin ke depan enggak apa-apa. Mangga. Ayo. Ke apa jalanna ka mana? Ya. Yuk ya mangga. Mangga. Sampurasun. Rampe. Sampurasun. Alhamdulillah. Wah, ini kalau ditali lama, nggak usah ditali lah. Enggak, Kang Lalan. Mangga. Aduh. Kang Lalan Kang Ira tur nuhun. Mangga sami-sami. Munder, tapi da betah sebenarnya mah moal cukup waktuku sakedeung nya. Aduh, takjub. Tah ieu keur Tentang alo ieu nya. syukuran masyarakat Sunda. Da sederhana tuh. Apa-apa. Nya, non teh ngabahas nu kararieu mah tapi asal urangna keyeung. Iya. Asal urangna bener, pasti betah halo. Iya, makanya nggak kerasa waktu itu ya. Nya, nyerelek. Iya. Dan sekarang ini waktunya kita harus silaturahmi sama dulur coklat kita Oh, dari Tasikmalaya. iya. Ada Cece di Siap, Gasebo. siap, bener sekedar daguannya. Iya, tapi hei, Emang? si Oh, sindiran. siap. Ayo, apa? Mana sih sindiran can aya lah bari sadayana. Tenang heula. Itu mah nu tadi. Kelihatan nggak? Ya, nu tadi itu mah kela. Paling dia tuh. Sok sini kelihatan nih. Ayo, baca. Siap. Ayo. Aduh, kaci situ. Kan kayak apa ini kan? Itu kan baca angker. Kaci situ kamang lu Nya. kakang ade di buruan. Nya. Wah, kacau di sini apalah bebas pokoknya. Sakitu segmen katilu abdi bade jeung hiburan. Nah, ini dia cocok banget. Hai dulur coklat, nih dia nih minuman yang kesegerannya unusual karena mengandung sari buah yuzu dari Jepang. Buat dulur coklat jangan khawatir, ini sudah tersedia di minimarket dan juga di e-commerce. Yuzu isotonic bukan isotonic biasa.
kumaha alo ieu teh cara promosina amang mah teu ngarti ieu teh. Ongkoh dulur coklat loba nu butuh, tapi anger asa di dieu keneh Heuh, dah lamun aya ka dieu dek di teuing dek di kumaha eta mah. Nah, gitu dong. Kela. Ini lihat official merchandise-nya. Tong baka atoh. Kukul utus wae naon ieu teh? Ongkoh dulur coklat teh loba nu butuh cenah. Terus tapi ieu buktina anger we ada jadi dieu. Cek saha mamang ieu ti kamari teh tos sold out. Ieu teh keluaran teranyar dikaluarkeun dipajang deui. Oh gitu. Amang mah Tapi tinggalin. anger, teknik pemasaran mah ku amang atuh jagona. Serius? Serius Beneran? Beneran. Yakin? Yakin. Nggak bercanda kan? Enggak. Cobain, nih tawarin sama dulur coklat. Tah, nu. Pangsi terbaru. Sini nu mamangnya di teranyar. depan. Nih. Iya. Mamang. Kieu atuh ari cara Sok, ngiklankeun. cobi kumaha cobi. Pangsi terbaru. Pangsi teranyar. Bilih peryogi pangsi terbaru atau nepi teranyar mangga. Bilih tuh peryogi mah mangga mangga. Tuh kieu atuh. Jangan dong. Pokoknya ini dulur coklat kan butuh kata mamang juga. Ya. Nah, Dan dulur coklat mah geus kudu diumumkeun, pasti harapan. tuh, Pasti apa? Ini Bahan materialnya gitu. tuh. Enak banget. Iya teh. Wah, Iya. Terus Tiisnya. modelannya tuh. Ini mamang yang ini belum punya, Mang. nya. Belum kan? Amang Sok terada telat kan kararieu teh. Kalau Iya, kan udah tuh. pakai ya. Tuh, alo Tuh. udah punya eleh. Berarti Mang. alo nu salah miheulaan amang. Ya. Kan harus dicobain dulu. Coba yang lain, Mang. Tapi Mang, ini stok kita aman, Mang. Tuh, kayak Benar, kabeh t-shirt. aman. Tuh, t-shirtnya. Tuh, t-shirtna nu hideung nu bodas. Mang, Kan ukuranna bae, komplit mah. keneh tuh. Ieu mah pokona keur dulur coklat. Meh urang teh nambah babarayaan. Tah eta kan intina kadinya. Poloset Betul. juga ada. Kudu atuh kudu diayaan, kudu dikumplitan. Nih, jaket bomber. Eta bener aya. Ada. Aya. Kemeja. Tuh. Sama ini nih, satu lagi nih. Iya polo shirt putihnya. teranyar oke sami. Tah. Ukuranna aya, ukuranna kabeh komplit. S sampai double XL. Aw. Aman pokoknya. Luar biasa pokoknya mah geuningannya. Sampai lihat, udah lihat belum ini? Naon? Ada Iya. yang lain juga. Aduh. Salian nah, raksukan atuh. dia, Karena Mang, bebeja ieu. wae ka amang teh. Duduk, Oh, siap. Duduk. Wah. Geuning geus sakieu deui. Iya, Pasti seueur dijarwal, keneh, aya Ya keneh, kan aya keneh. dulu coklat pada butuh. Oh. Pan Bang. ieu teh icalan atuh mamang teh kumaha tah. Tapi Ieu kan mah amang butuh, amang oge. hegla diagehannya keresekna. Tah amang ieu teh tote bag tuh Oh, tinggal. tapi kumaha maksudnya? Ieu teh ciga Kantong. kantong tah amang teh Oh, ngalebetkeun amang ka mah dieu tong bahasa teh. Inggris teh ngarti. Oh iya. Mamang, Di dituna kalau nanti ieu mah. mamang ke apa namanya retail kayak gitulah ya belanja, udah nggak mesti pakai plastik. Go kan harus green mendukung go ayeuna green. mah. Ah, eta. Oh. Naon go green teh kumaha? Tong pake plastik gitu. Tah kitu Ya. lah. Nya bahaya plastik mah. Nya nu Ieu kitu lah we nya. pokona mah instan. Nah, ieu istri pameget cocok. Amang cocok ieu. Oh, iya mah Anu tadi ieu hari nya. aku ayo dipake ka pasar, alo ka Oh, pasar. palingan cing teh bawaan teh asapas. Nah, ieu mang. Itu tote bagnya sama Alo dibawa ke kampus. Oh, Oh. Naon pas. kan pere. Oh iya ya. Ya, mang tah ieu. Nah, ieu kangge pantona kulkasnya bisi Oh, salah deui. napal. Ditempelkeun. Oh, Berarti kita nya, aya nya, magnetan amang tuh. Baik Pami nu kulkasna eueuhna naonan ge ieu we nu loba nya. Tah gitu. Cerdas amang. Nah, ieu dulur Eta coklat. kenaon eta? Gantungan kunci. Oh, Nah. pas misalnya kunci naon pokoknya digantungkan di dia gitu. Bebas lah amang we yang penting amang bahagia. Salah satu Naon? nggak bisa kunci Inggris. Aya hiji deui. Apa? Kunci hate. Nah, jika nu curhat eta mah nih. Mang Tadi nih. eta oh eta mah geus boga amang mah tara Suka dipake pisan. lebar. Wah gimana sih? Atuh kan kudu Ya, ada. ieu mah sejarah tuh. Ini, Kudu dilumpas. Ayo. Ya tapi kan alo mah cangkangna wungkul teu jeung hate makena. Aduh. Kudu jeung hate alo. Tah nih amangnya tuh. Amang kan udah punya Punya amang geus punya iket gitu mah. slip on-nya. Ih. Ieu mah keur dulur coklat weh lah atuh. Ah, Sama itu aja yang spesial. Ada ini spesial. yang paling spesial. Amang belum punyanya nu kieu tah. Tuh. Tapi geus ruksak itu mah. Diragakeun ku si Alo juga nanya. Apa itu? Mah Lain nu tempat minum sanes lahang. nu eta Itu mah muhun. bukan. Ieu mah tuh moal reksak amang tuh tinggal Oh, digrafir oh, satana aya gitu. tulisanna geuningan. Naon cobi? Napak jagat Pasundan. Pinter. Tah kalau yang masih dibungkus teh naon cek aya teh kamari teh?
BNIB, Nah, naon eta teh naon cobi BNIB? brand new inbox. Teka harti ah. Masih di dalam box. Oh, nya berarti Sama masih. jangan lupa Ce, kalau Nah, dulur coklat yang order ke kita kasih stiker. Oh, sama iya. kita kasih produk juga. Nah, iya mah haratis spesial kangge dulur coklat tuh stikerna. Haratis ya manya. Haratis. Berarti mun hayang iwungkul misalkan dulu coklat haratis teu naon. Nggak bisa dong, bisa gitu. Ah, tuh kedah aya nu digaleuh salah eta sawiosna. haratisna. Nya itulah pokokna mah amang nitip lah. Ya, ya. Alo jeung ka alo ieu barang teh kudu nepi. Siap, insya Allah kita Ya. amanah. Anu ngagaleuhna kita maksudna. Iya pasti. Kadang kuningan aya Pasti. pesan teu nepi geuningan. Amanah Betul atuh kita dong, mah. kita mah Pasti. jujur, Mang. Pokokna nitip lah amang mah nya. Ya, oke. Amang, kela, amang emut keneh teu pami dulur coklat bade ngagaleuh ka mana? Amang makan teu boga emutan. Sok emutan ku amang. Nah, jadi untuk dulur coklat, Ya. pokoknya dari semua official merchandise, mulai dari pakaian, yang barusan juga aksesoris yang lainnya, itu bisa didapatkan di Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Betul. Pokoknya kepoin terus Instagram dari Napak Jagat Jagat Pasundan. Pasundan. Dulur coklat, saya mau kasih kabar gembira buat kamu. Jadi, sekarang bungkus Cavino itu bisa ditukar dengan uang Rp500. Tapi yang bertanda khusus. Nih contohnya. Kelihatan kan? Dan program ini berakhir sampai dengan 31 Desember 2020. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu buka website dari www.cavino.id atau follow Instagram @cavino.id. Cavino, be authentic. Sampurasun, dulur coklat, kumaha damang? Alhamdulillah. Tepang deui sareng singkuring Reva Widi dina gelaran anu luar biasa pisan nu diantos-antos enggal minggona. Pojok NJP ngubaran ngaguar budaya urang. Tangtosna ngandung sababaraha tujuan. Salah sawiosna nyaeta ngamumulai budaya Tatar Pasundan sareng aya buktos yen urang Sunda teh aya. Tah, dulur coklat, aya nu spesial dinten ieu simkuring kadokapan tamu ti kota Tasikmalaya. Urang sauran langsung, urang ngobrol sareng anjeuna. Nyaeta ti Sanggar Seni Mayang Binangkit. Mangga teteh lebet. Ah, cantik sekali. Cantik bed. Kalau bahasa gaul nama saya teteh. Alhamdulillah. Aya ucing dina para. Teteh cicing juga udah cantik. Teteh teh nyambung dah sok calik teh. Tadi teh udah ngapalin tapi lupa lagi. Hilap deui teteh. Damang. Alhamdulillah, saya pisan. Tak kenal maka kata sayang. Sareng saha teteh namina punten. Nepangkeun sim kuring Pipit Herlina. Nah, salerus nama dulur coklat simkuring teh tos ngobrol tos kenalan mung supados sadada-dada manjang ya. Janten kita ngobrol lagi. Namina Teh Pipit ti Tasikmalaya. Laras. Nami sanggarna Sanggar Seni Mayang Binangkit. Mayang Binangkit. Boleh disapa mangga tah ka dulur-dulur nu aya di Tasikmalaya sareng sabundeurna mangga palidinya. Halo. Sadayana, palawargi ti Kota Tasikmalaya. Pangrojong doanya kanggo Sanggar Seni Budaya Mayang Binangkit supados langkung nanjeur deui kanggo ngamumule seni budaya urang. Leres pisun. Pami istri mah pisun nya. Pisun. Teteh, Kumaha? ti Tasik tahu sabaraha? Tadi teh nyubuh ti Tasik teh. Nyubuhnya, Nuhun. lancarnya. Alhamdulillah lancar jaya itu. Nuhun meni bengrasnya padahal perjalanan cukup panjang tapi luar Lumayan. biasa seger nya.
Tah, dulur coklat. Ieu teh sanggar mayang binangkit kantos sasarengan sareng gelaran napak jagat Pasundan tahun-tahun kapengker. Urang ngaguar kumaha rasana kesana sareng tangtos nage nu diraoskeun nugikeun ka ayeuna tah teteh cobi. Ngadongeng deui tah. Alhamdulillah pangintennya sasarengan sarang coklat kita di tahun 2017. Leres. Nalika waktu sarita teh duta nate Kang Ega Robot. Alhamdulillah hatur nuhunnya Kang Eganya. Karantos masihan wejangan. Mohon. Harita mintonkeun batik tasik. Seueur penarina oge. Leres. Aya 10 jalmi Ya, gitu. aduh, alhamdulillah. Lajang kamari alhamdulillah kanggo deui pangintennya. Nah, leres, Di sanggar mayang binangkit. Pokoknya pengalaman anak hebat Luar tuh nya. biasanya. Luar biasa kanggo coklat kita sedayananya dulur-dulurnya hatur nuhun tos ngangkir kitunya Mohon, pribado sareng reng-rengan ti sanggar mayang binangkitnya. Leres pisan. Hatur nuhun Tah, pisan ayeuna mah gitu. orang ngaguar. Kumaha pangna ieu sanggar mayang binangkit teh tiasa ngiringan kana gelaran napak jagat Pasundan. Teh perjalananna kumaha tah? Ngadongeng cobi mohon. Lumayannya da di Tasik oge kan seueur sangar-sangar melalui audisi heula Audisi, panginten, ya. muhun aya kamonesan Kamonesan, gitunya. Gunem Catur, Gunem kamonesan. Catur muhun didinya sanes kanten pengalaman oge wawasan seueur pisan kalintang kumahanya bangga gitunya Leres. bangga Reus, bagja gitu, bagja pisan kumargi ku ayana coklat kita teh para seniman seniwati teh tiasa ngangkat deui seni budayana sewang-sewangan Laras, gitu. ieu mudah-mudahan ngajantenkeun naon sih semangat Laras, kangge dulur semangat. coklat. Pang-pang nama nu garadu sanggar Laras. dimanapun berada. Tah, Sok gitu. atunya ngiringan teras we pokona mah ulah putus semangat. Tekenging, Gitu, pokoknya tekenging. tetep kedas semangat. Betul. gitu. Tah, ayeuna tos nyarioskeun eta perjalanan teteh sareng napak jagat Pasundan. Ayeuna perkawis sanggar. Nah, berdirina ti tahun sabaraha teh sanggar? Alhamdulillah. Mayang binangkit. Ngadegna teh ti tahun 2004. Tos Nuhun lami nya. oge dugi ka ayeuna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Majeng teras. Pamugi-pamugi, amin. Teh Pipit nyalira di sanggar? Di sanggar teh Nari? sebagai pupuhu oge sebagai pelatih Oh, geningan, gitu. pelatih nari. Muhun laras. Wih, resep terus naon deui? Pokokna mah di sanggar teh nya sanes kantan aya kitunya. Saja bening ti seni tari Mohon, oge aya laras. karawitan. Tah, eta mohon. Aya Seni silat suara mah karawitan oge. teh nu ngangge swanten nya. Gamelan, mohon mohon. kawihna oge Mohon, aya mohon. gitu. Tah teteh oge nyalira ngawih oge. Ngawih mah teu mung aya panginten bentennya gitu. Pami gamelan aya nu ngalatihna, Oh aya, nu mohon ngawih oge sewang-sewangan aya. nya. Mohon. Mohon leres. Gitu. Nah, kendalana. Di 2004 panginten aya kendala di perjalanan gitu kumaha teh? Seueur kendala namanya antawisna nyaeta ngatur jadwal latihan sesah mohon, pisan. mohon. Ayeuna kieu murang kalina semangat gitunya para sepuhna teu ngarojong, teu Oh, ngadukung. gitu. Salah satu Aya oge sebalikna, sepuhna tah mohon. gitu. Sepuhna resep murang kalihna alim gitu. Oh gitu, mohon. Panginten ayeuna mah nuju usum kieu mah kumaha tah di sanggar jalan tetap gitu Tetap latihan. jalan latihan, alhamdulillah saminggon 3 kali. Alhamdulillah gitu. duwikeun ka ayeuna teh masih Mohon, nya. tetap saminggon 3 kali. Gitu. Aya anu nuju di garap panginten? Digarap teh seueur pisan, ayeuna ngadamel tari kreasi nyalira Oh, gitu gitu, nya. laras. Ciri khas Kota Tasikmalaya. Mohon. Oge ngagabungkeun dina kreasi gamelan, karawitanana. Hoyong gaduh ciri khas oge Ih, pokona mah gitu. tekar pisan sanggarna teh luar Mohon. Pokona mah biasa. nyobian sing kreatif Mohon, gitu, mohon. Laras. inovatif gitu. Kanggo ke generasi penerus. Upami teu ti ayeuna kan sesahnya Terus gitu. leres pisan. Iya, tapi dirojong ku seluruh aspek di dinya aya nya. Alhamdulillah. Mohon. Sabudeureun masyarakat oge ngarojong gitu. Lajeng panginten anu aya ayeuna murang kali teh ti Yuswa Dini ti murang kali 4 tahun ge aya. Tos ieu nya, tos ngiring andil. Dugikeun ka nu ararageung sepuh ge aya ibu-ibu tapi kanggo acara-acara khusus tertentu Resep gitu. pisan. Ieu Nuhun. saleres mah hoyong panjang kene biasa komodi ari istri mah pamina tos tepang teh geran Leres, sagala diobrolkeun nya. nuhun. Mung nyaeta aya we sababaraha hiji deui wios Nuhun, nya. mangga. Ieu perkawis tadi Yuswa atos panginten nyaros. Nah, saurna teh ayeuna teh teh bade tampil sareng Leres, reng-rengan teh. leres. Ih, asik. Cobi diguar apa yang akan ditampilkan? Ayeuna teh nampilkeun
tema nama syukuran masyarakat Sunda pangintennya. Dina judul tariana teh tari jampana kuring. Oh gitu. Eta ngadongengkeun kumaha tah tari jampana Eta teh kuring pami teh? kapungkur mah hajat orang Sundanya, orang lembur upami saatos panen Oh gitunya. gitu laras. Rasa Mohon syukur rasa panginten. syukur gitu kanu maha kawasa gitu. Kapungkur kan suka arak-arakan gitu. Pokoknya mah diramekeun. Ayeuna oge nya tos langki gitu tah. Mata kedah diguar deui Ih, eta laras teh satuju. gitu. Agree lah Tah pokona kita mah teh. sasapisannya Laras gitu. pisan. Zaman ayeuna, zaman modern nya kumaha carana urang teh ulang ngahilapkeun kana Nah, purwadaksi sareng wiwitan cocok gitu. banget, ya. Alhamdulillah pangintennya para reng-rengan ayeuna bade midang gitu. Pangrojong nama panginten di antawisna ti tim musik. Eta aya Kang Ega Robot, oge hatur nuhun. Leres. Ka Karinding sadulur. Salah saya setuju napak jeget Pasundaan. Nuhun, gitu. Sarang Pap Gondo nya salah saya setuju napak Pap Gondo oge sebagai duta seni hatur Leres. nuhun. Duh luar biasa resepnya ari ngobrol gitu teh. Ih panjang kayaknya ada salah sama mung teteh yeuh tinggal anu ti Tasik, anu ti Garut tuh nararonton geuning dulur coklat teh hoyong terang panginten teh pami hoyong gabung, ngiring gabung di sanggar teteh tiasa panginten teteh sok mangga langsung we ka mana dieu tah palih dieu. Ka mana tah hoyong dikepoin Instagramna panginten, Mangga, teras teh Facebookna, kanal YouTubena sok mangga. Alhamdulillahnya kanggo sadaya palawargi khususnya panginten di Kota Tasikmalaya umumnya di Sabudeureun sadayana panginten alamat nama Sanggar Mayang Binang kita di Jalan Agro Kidul Indihiang Kota Tasikmalaya. Oge tiasa ngalangkungan paminingalnya tina Facebook aya dina Lingkung Seni Mayang Binangkit. Oge dina IG-na Sanggar Mayang Binangkit. Ih, gampil. Lajeng dina YouTube Sanggar Seni Budaya Mayang Binangkit. Gitu. Gitu Gampil panginten. kan dulur Gampil pisan. coklat. Mohon sok mangga dikepoin aja ya. Nuhun, ya. Nah, ayeuna mah baris bade beres-beres siap-siap bade tampil kan kanggo sekedap deui. tampil leres. Aduh, tos teu kiat sim kuring, tos teu Nuhun. sabar. Hatur Mangga. nuhun teh Pipit, Sami-sami. mangga wilujeng siap-siap helanya. Sok Nuhun. mangga. Nah, dulur coklat, tadi atosnya ngupingkeun sim kuring ngobrol sareng Teh Pipit di Sanggar Seni Mayang Binangkit, Kota Tasikmalaya. Tos teu sabar sami sareng sim kuring tonton terus tangtosna di pojok NJP, ngubaran ngaguar budaya urang. Sampurasun. Pamit ampunan paralun ka Gusti Nu Maha Suci. Nedapang jian pangraksa ka para abdi-abdi sana. Sejangga keluar laratan titis waris nilihaki. Kembatkeun jalan laratan ketampian gesan mandi. Kalau wisi patahunan leuwih anu ngaruncang diri-dirina nu sakiwari. Rek muru luluhung tuju maliwat ke Pajajaran. Bongan hayang pulang nanti. Padung dengan jeung musikna pangancikan. Pun sampun.
bari ngisi kuno hal-hal anu positif. Leres, salah sawiosna ieu nya ti Sanggar Bina Budaya Mayang Binangkit. Keren. Ya. Alo punya pantun. Oh, Cobi naon pantuna? Ke tengah danau pakai rakit. artinya. Belum atuh. Oh iya. Oh, nya cakep. Bukan Cakep. artinya. Di atas rakit jangan berisik. Bukan artinya. Ada Mayang Binangkit dari kota Tasik. Yeay. Ini ya di belakang aja. Bari ka Dipayun atuh, dipayun. atuh biar kelihatan. Dipayun. Tah gitu. Reug-reugnya aduh. Sarara pergi, aduh. sefler. Ya abdi dipayun bios. Wios. Karunya teh. Sini Mamang spesial di payun tah. Ini teh dari kota Tasikmalaya luar biasa, hatur nuhun. The best pisan. Terima kasih sudah menyuguhkan penampilan yang luar biasa dan salam untuk dulur-dulur coklat kita di Tasik. Tasikmalaya. Ya. Yo, mangga istirahat dulu lah ya. Ini cakep sok mangga. Oh, nya aduh. Ulah kunyalir anjing aya. Ini sekarang Alo jadi tahu nih. Ternyata hajat bumi itu seperti yang barusan. Oh, Iya. iya tuh pastisan. Ayeuna kan musim Agustusan. Resu Jadi juga tinggal pas. rasukan age. Iya kan karnaval tuh. Betul. Iya, sesuai tah Sesuai tinggalnya. pisan. Jadi Kemeriahan. nah, pesta kemerdekaan itu lebih terasa. Pas banget sama Ai bajunya merah. Ini ya Ce, warna putih. Mamang udah keren banget. Nih udah bertiga di sini mah. Ya. Lebih keren lagi kita bagi-bagi hadiah buat telur coklat. Oke, berarti saatnya kita kuis. Naon dihaja eta mah. Pertarosana. Oke, pertanyaannya dari Mamang aku. Iya. Kedah nama ku Amang, tapi kan Amang teu apal. Ku Alo we lah. Nyasok. Ulah sih sirikan sa ku ai. Ku Alo. Malu. Oke, dulu coklat. Jadi pertanyaannya adalah setiap syukuran hajat bumi itu selalu ada simbol atau suguhan. Tah. Nah, apa makna dari simbol yang disuguhkan itu? Ieu dulur coklat urah hariwang anu tadi nyakseni ngararoblona Mamang, Ai sareng Kang Ira, Kang Lalan pasti uninga walaranana. Komo dugikeun ka rengse mah nya. Tah, itu pasti apal. Nah, Nya. ini ada hadiah untuk dulur Nah. coklat 5 orang. Yang pertama mendapatkan pangsi NJP. Ya. Sanes nu ieu. Muter we Amang mah. Anu kadua sareng katilu Bukan kenging. Bang. Masing-masing mendapatkan voucher 100.000 Iya. rupiah. 100.000. Ih atuh pisan. Eta kangge naon wae? Cece biasanya kalau di rumah butuh apa? Aku buku token bayar listrik, Bisa. belanja. OVO, GoPay. Ih, asik euy tiasanya. Ya. Oke. Satu lagi apa? Pokoknya segala kebutuhan we lah. Nah, gitu. Amang Jadi mah. juara dua sareng juara katilu Ya. kenging voucher 100.000 rupiah. Terus yang keempat, ini mendapatkan 1 buah t-shirt dari NJP. Ya. Sanes nu ieu. Bawa konyol. Anu kalima. Mendapatkan 1 buah tumbler dari Nah, Yuzu. Cakep, keren pokoknya mah tumblerna hade pisan. Yang atos hadiahna pertarosana tadi atos kantun dulur coklat ngintun walarana ka mana. Ini seperti biasa, nanti dijawab di kolom komentarnya Beres. Instagram dari Napak Jagat Pasundan. Tah, dulur coklat ulah hilap unggal dinten Jumat tabu dalapan wengi. Tantan terus. Ya. Pojok NJP Ngubaran bisa disaksikan di Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Leres. Dan juga bisa dinikmati di YouTube channel Betul. Napak Jagat Pasundan Official. Official. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Ya dulur coklat, hapunten bilih aya saur anu teu kaukur, Nuhun, lapu nuhun. lampah Pasti anu aya, pasti aya. temerengahnya. Geningan orang teh waktosna pamit. Tah, gitu. Betul ya. Jadi kita bertiga akan pamit undur diri. Pokoknya dulu coklat, tonton terus Pojok NJP Ngubaran setiap hari Jumat jam 8 malam. Jangan lupa Pojok NJP Ngubaran. Ngubaran. Ngaguar budaya